Mohon, aduh tas teu sapertos kapungkur mah ayeuna mah. Ayeuna mah teh segala gerobi we. Mohon. Sabaraha tahun anglingnya di dieu? Sabaraha tahun. Kirang langkung 50. 50 tahun di dieu. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali sahabat. Gimana kabarnya di hari ini? Mudah-mudahan kabar baik menyertai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, seperti biasa kita aprak-aprakan ya, walaupun sedikit jajala truk sahabat, karena ini jalannya masih jalan setapak sahabat. Dan tujuan saya hari ini untuk menuju ke sebuah rumah terpencil yang berada di sebelah sana. Jadi kita gaskeun sahabat ya, walaupun kita talibu gaskeun. Jadi sahabat, rumah yang akan kita tuju itu rumah yang terpencil ya, di perbukitan sini. Dan kelihatan dari sini itu rumahnya sangat megah sekali sahabat ya, namun berpencil di sini ya. Nah, jadi sahabat-sahabat semua, di sini itu area perbukitan ya. Dan hari ini kita melihat suasana keindahan alam di sini sahabat ya. Masya Allah, indah banget ya. Jadi di kampung ini sahabat ya, semuanya di area perbukitan. Dan untuk para petani di sini jam segini masih pada di kebunnya masing-masing sahabat tuh. Nah, jadi inilah keindahan perkampungan yang berada di perbukitan sahabat. Ma bareka mana, Mak? Oh. Mohon, Mak. Ya, aduh pi ieu teh mah punten. Kampung naon kalebatna teh? Ieu teh Buniruum keneh. Oh, Buniruum keneh ieu teh. Oh. Desa Sundakerta. Oh. Pajaratan Depok namina teh. Oh, Buniruum Pajaratan Depok. Mohon itu mah Pangselatan, anu wetan gini. Oh, mohon. Oh, eta mah di sebatna teh Pangselatan. Mohon ayeuna mah Pajaratan Depok. Oh, di sebatna teh. Itu di kampung. Oh, mohon. Ujang di mana? Abdi di Tasik mah. Oh, Wetan Aruy gitu. Di Banjar teu acan. Ka dieu namu ka nu. Oh, henteu abi mah ieu mah ngahaja. Oh, ngahaja mohon. Mohon. Mangga mah dilajeng mangga. Abdi. Galira tuh. Mohon. Itu teh Pajaratan Selatan itu mah. Oh, jantan benten deui namina. Lain mah Depok gitu. Oh, mohon mak. Aya dua ada Pajaratan. Oh, mohon leres. Anu kampung putih sama itu Kageung gitu tuh. Di dieu mah seueurna teh anu tararani nya mah nya. Mohon. Kana sayuran sanes kanten di dieu mah nya. Mohon kana sayuran anu ya tuh gaduh sarang. Di sarangan aya anu gaduh sarang di garingan. Oh, mohon. Sayuran kumaha anu karesana. Mohon mak leres.
jalan kedah kaum. Kedah culatennya mahnya Mohon, sayuran mah. mohon. Oh. Kamari mah, Ai mah ieu majeng teh ka mana ka Serang? mohon. Oh, Atuh nyaliranya, muhun mak. lari ieu beureungnya. Ah biasa we milarian keindahan alam seperti kieu mak. Mohon. Nah, jadi sahabat, rumah yang akan kita tuju rumah terpencil di atas sana ya. Alamat sebentar ya Ujang. Mohon, aduh tos teu sapertos kapungkur mah ayeuna mah. Ayeuna nama teh Oh, segala gerobi we. mohon. Anu ka ieu anu katinggal mah gitu. Terus aya kelebihan. Mohon. Oh iya mah bumi teh mararenci apalagi dia mah nyamanya. Mun ieu bumi tekan itu teh seueur. Oh, Bumi teh. mapai mung mararenci kieu we narenggangnya. Mohon gitu. Oh. Anu gaduh dirinya celek gitu. Mohon. Nah, amun katongohna ti dia jalan ieu seueur. Hmm. Budi bumi teh tulas kapal itu. Mohon, mohon. Ada mah ieu geuningan cenah sanggar Oh, panti silat. mohon, Anu mohon. ti ditu mah ti dia gejalan aya ti ditu aya. Mohon, mohon. Ai mate ieu teh ka Serang teh mun tebih kieu mah. Tah gaduh sa teuing tadi teh salah. Oh. Lah ka dia mama. Oh, mohon mangga, mangga. Abdi bade nih. Mangga mah nuhun, mak. Nah, jadi masya Allah di sini itu hanya 2 rumah yang terpencilnya di sini, ya. Namun di sini itu rumahnya udah megah-megah sahabat ya, permanen. Nah, jadi seperti ini sahabat suasana di pedesaan. Masya Allah. Nah, jadi sahabat kesananya itu semuanya di sini dikelilingi area persawahan ya. Ah, ngiring videoan ah. Masya Allah. Masya Allah di sini itu banyak tanaman bunganya sahabat ya. Ini rumah indah banget apalagi di area perbukitan seperti ini. Insya Allah. Ang nyalira wae atuh. Mohon ya tambah kesel. Punten pisan ang ya. Aduh, abdi ngiring kepala dia ya. Masya Allah. Di bawah sana itu ada petani sayuran sahabat ya. Masya Allah. Jadi di daerah sini itu benar-benar indah banget sahabat.
Abdi ama bumi teh nu ieu. Oh, alhamdulillah. Aduh, raoseun ngiring widi ya ngiring widi abdi raoseun pisan ieu ya. Ku abdi di shoot ya. Mana itu atuh saya. Sabaraha tahun anglingnya di dieu? Berapa? Kirang langkung 50. 50 tahun di dieu. Masya Allah. Ieu teh ti kapungkur mencil kieu we. Mohon. Masya Allah. Aduh. Bisa tuh saya. Mangga hatur nuhun ang. Nah, jadi sahabat ini rumahnya si Aang tuh. Masya Allah. Ya. Ya we mabak nanti kurang lieu gimana. Di dia teh 50 tahun Aang teh. Masya Ya Allah. kirang langkung lah Mohon 47-an. 47 tahunan. Masya Allah. Udah lahir dia. Oh, jantan ti prak lahir ge langsung di dia itu. Oh. Raoseun kieu ya aduh Gusti teh. Sensasi. Di nu kieu teh saur Sunda baheula mah teu isilih herang mata cenah, tebih pi saureun. Aduh punten Kang kirang sopan ya abdi da resep ningalian ieu. Rupi listrik mah da teu kutihang matanya ku awi biasa kieu. Oh. Yang kawanana tepi itu. Mohon. Ang hatur nuhun pisan ka wagal waktosna ku abdi. Abdi bade pamit bade kapali ditu. Mohon hatur nuhun pisan angpunten pisan ka wagal waktosna ya hatur nuhun abdi penampianana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sahabat. Kita akan ke daerah sininya ya untuk melihat lokasi yang lain. Jadi di sini itu hanya 2 rumah sahabat. Sama yang di atas namun kita enggak ke atasnya. Nah, jadi di perkampungan ini sahabat-sahabat ya. Jadi di rumah-rumahnya itu banyak ditanamin selain sayuran, banyak bunga-bunganya juga ya. Jadi coba kesininya. Kita penasaran banget ya seperti ini. Dan ini mungkin sebuah madrasah ya, tempat belajar ngaji anak-anak. Kita coba toong di sini sahabat. Oh, masya Allah. Di sini itu masih area persawahan dan juga pertanian juga ya, sininya.
Thank